Aduh, Ya. aduh. Di kokop awewe na, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube Mang Top channel. Sana aja ngejerit maratan langit, kocek maratan jagat, 7 turunan 7 tanjakan, wuyuh buntutan orang tak-takan tebung kebo di sletingnya. Bapak Ibu teteh sadayana kumaha ieu teh kabarna sarehat sehatnya damangnya. Alhamdulillah mugi-mugi anjeun sadayana cing paranjang umurnanya sing disehatkeun awaknanya diaragengkeun milikna jeung dipasihan rezekina anu halal anu berkah anu berlimpahnya. Amin amin Allahumma amin. Seperti biasanya ayeuna Mang Topret bakal ngareaction video deui nya. Video-videonya anu pasti bakal menghibur kita semuanya yang bakal membuat kita tertawa ya intina malah ini hanya sebatas hiburannya. Kan hapunten ieu nu kakarek datang ke channel urangnya tong hilap ieu di subscribe bisa barenannya. Tong hilap oge manawi engke para dulur sadayana senang kana video urang terhibur tong hilap oge dipencet like-na nya. Ngan kuring termaksa pada nge-like mangga kita oge bias dan namanya. Tong hilap oge tulis di kolom komentar. Ya terus lah tong lami-lami hayu langsung wae urang mulai ka video pertama. Gaskeun. Pak, punten. Bapak boleh spill skincare-nya Bapak gagah. Iya benar Skincare om? Betul, skincare. Mulai dari facial wash-nya pakai apa? Serajos? Rajos. Banyak skincare ek Rajos. Kira aya skincare ek Rajos. Ek Rajos mah minuman Bapak, minuman untuk penguat badan rek gawe panasan, angkat burat-burat minum ek Rajos. Minum ek Rajos jadi makin jos. Ek Rajos minumannya para pekerja keras. Jos. Ek Rajos teh minuman. Teh skincare ari Bapak. Udah mana na ongkos tanya skincare ke bapak-bapak mana ke bapak-bapak mah tanyakeun. Uga anak gadis itu Bapak gitunya manawi aya anak gadisnya kenalkeun gitu ka bapak-bapak mah. Ka bapak-bapak nanya skincare. Marana make skincare naon sih? Kuku Bima mana oge sarua. Oke lah, kita next ya, gaskeun. Barang yang paling berharga, barang yang paling penting, Barang yang paling berharga adalah barang hakan. Bener, barang hakan atau teman barang hakan maleureus awak teh. Aya deui, barang yang paling berharga adalah barang bere. Bener deh, barang bere atuh lah koret sia ulah medit jadi mah teh nya. Aya deui, barang yang paling berharga adalah barang geus diinjuman ngaleungit sia mah. Di kamari we boga duit mah, datang we ka imah, ulin we. Barang geus diinjuman ngaleungit, boga duit ngaleungit, ulina jeung kabogohna sia mah di kabina-bina teh. Tong gitu aduh anjing sia teh. Ngikut tega sia mah. Aya batur maneh nu sakitu aya. Kok maneh boga batur kos itu aya teu tiba-tiba ngaleungitnya. Susah mah datang, seneng eueuh ngaleungit siga Power Ranger. Wadul ya atau udah kos gitu teh mah hewa pika sebelen ya. Geus lah, orang next way nya. Mama nggak doa. Nyeri buku mama. Jangan nyeri itu mama teh. Ay mama pikiran anak mana? Mama teh sayang. Hari mama pikiran anak mana? Cuy pikiran anak mana? Nyeri mama. Mama ya mama. Mama cuma gila dong. Nyeri. Nah gitu mau usah.
Aduh tuh ikuti deh. Nyerinya disunat nyeri ho. Cekulnya. Oh tong, nyeri emarane kerletiknya keur disunat teh. Sok ieu teh non ceurik tahan teh maneh. Siga si ieu yuk ceurik ku gorokan. Gitu tuh maneh. Ada urang mah nya baheula keur disunat teh ati rejeng ieu urang inget keneh suku dicekelan dengan dicekelan kos iya kos sapi arep dikurban kita mana tidak cicing kieu nyuri tapi kan kain eta jadi kancut teh siga nyeng soal sabulah jahitan teh ay Gimana caranya coba dipikirkan secara logika, ayo. pasan Ini cekulnya. sunatnya nyerinya Mamang kumaha mamang jok tuh carita mamang kolom komentar caritakeun mamang ketika disunat siga kumaha nyeri kah resep kah hayang deui kah aduh geus gede mah ulah lamun geus gede hayang disunat deui teu kumaha engke mun nyunatna ieu awewe pas dibuka bak jebol kieu udahlah kita next aja ya aduh aduh di kokop awewe na mang lain yung teh biasa baik ya itu launan kuat ka di kokop kia ya segala korami si ieu mah biasa wae kieu kuat ka ya kan sekalian sia naon dirasa eta cenung naon dirasa ini kabina-bina budak ih ngarei nempona amang kumaha ngokop pamajikan jika gitu saruane berarti lah next lagi sih ngamen lagu masih lagu Timur si lagu nu lain Timur tadi lagu nu lain sih mengayakan lagu teh aya non aya domba kuringnya miara rangda teh dua nana rangda ngora nu hiji encan anakan nu hiji mah boga anak tilu kabalad-balad di desa kadulur anu di lembur ulah naranyakeun bae maneh iraha kawina da aing boga rangda dua kenaheun kitu lagu domba kuring sih mah kawan di muka Silang next nah ada ya budak murah ribut merebut lang layangan aduh gulung aduh jebret gebret merebut lang layangan lu aing benang ku aing jangan menang ngejar aing ku aing jika maneh baheula mang ieu lain maneh baheula keleutik aya lang layangan ieu naon ngaranna teh putus eleh dikejar hayu babaturan oge milu ngejar hayu benang paheula-heula tadi mah ieu kapiheulaan meureun manehna keur leutik parbut lang layangan aing geus gede parbut awewe aya kitu aya manehnya maneh aduh beda-beda indahnya masa kecil main lang layangan terus nate parbut lang layangan si pokoknya mengenahnya hayang kembali lagi kepada masa kecil yang indah geus gede wa aduh liar pokoknya wa next lah Wah, keren anjing.
Udah goblok basreng si anjing. Boleh Jualan mang, jualan. boleh mau si anjing. Basreng anjing. Basreng cuma goblok. Anjing goblok. Uru anjing balik. Basreng anjing. Anjing mah jualan teh maksa kot ka anjing anjing ditah meuli coba. Anjing meuli bung. Bung meuli bung. Duitna. Tips dagangan biar laku dipapaksa. Tong gitu oke jualan mah santai bae gitu nya meuli ge anu hayangan mangke darat tangan bari papaksa. Ditah meuli kot ka di anjing sia mah deui. Balik. Ya, kuring didoakeun ya ieu. Dudang sama-sama ya mudah-mudahannya nu keur usahanya nu keur garawenya mudah-mudahan dilancarkan usahananya, dilancarkan diagengkeun milikna nya, mudah-mudahan sadayana cing lancar lah nya cing jara di pemimpinnya anu bertanggung jawab ke pamajikan ke keluarganya. Amin amin lah Allahumma amin. Oke lah, next. Kabudeukeun motor aduh meong. Tak usia tau meken ta bisa mah ta. Ayo we. Pilueun sia. Tak usia kok ta. Meken bro usia. Rusuh tuh meongna. Tidak ngomean dia dah. Aduh, aku kok bisa meong naon cek aja dong. Sehosen mamang. Aduh. Dila dipuncit atau meong naon. Oke, para wargi sadayananya, mungkin cukup sampai di situ dulu kita nge-reaction videonya nya. Hampura ieu saencana bisi aya omongan urang anu ngabentar kana utara, ngabentur kana tuur, nyeredet kana ti korong, ngabugel kana hulu angeun, unek-unek kana pentil susu. Nyuwunkeun di hampura saageng-agengna manawi aya kata-kata anu kasarnya. Sim kuring manusia biasa anu tidak luput dari kesalahannya. Ente sakitu wae para wargi tong hilap bahagia, tong hilap tersenyum dan bahagia. Entos hatur nuhun ya. Entos ya di kede nya sukan deui. Share, oke? Share, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.